Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anu jadi kehormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga walimatul arsy. Anu mudah-mudahan kempelna urang sadaya dina ieu patempatan ngajantankeun hiji berkah dilancarkeunana ieu acara, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwassalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur wilujeng sumping kasadayana, ibu-ibu, bapak-bapak, ti pihak istri sinareng pameget, oge kasepuhna ti rombongan calon panganten pameget anu kusim kuring dipika hormat pisan. Tehilap kasepuhna calon panganten istri, kasadayana, keluargina, oge sesepuhna anu sami-sami dipika hormat. Alhamdulillah simkuring ngadeg dipayeunun hadirin teh wireh kapancanan selaku penata acara bade ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggakeun. Nyaeta diantawisna anu kahiji mangrupi bubuka anu sakantenan ku simkuring ayeuna nuju didugikeun. Nu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangarsa Ustad Ujang. Nu katilu mangrupi nyerenkeun ti wakil atanapi sepuhna calon panganten pameget anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Hidayat. Acara kaopat panampian ti wakil atanapi sepuh calon panganten istri anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Ali. Kalima acara simbolis. Kagenep mangrupi acara anu utami nyaeta akad nikah tanapi ijab qabul anu bade dipimpin ku petugas di kantor urusan agama. Anu salajengna acara pamungkas dina ieu acara seren tampi mangrupi doa baris diwikeun ku Ustad Wahyu. Hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat supados teu nyangkolong kana waktos sumangga ieu acara urang buka wae ku ngaos basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ieu acara ku urang sadaya dibuka tah kangge acara salajengna urang langsung wae nyaeta acara kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangarsa Ustad Ujang. Waktos sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsa Ustad Ujang anu nembereng sing ngadugikeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an, mugia rahmat sinareng barokah dipaparinkeun ka anjeunna anu ngaosna, khususna kadua calon panganten, umumna kangge urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung wae ka acara anu katilu mangrupi nyerenkeun ti wakil atanapi sepuhna calon panganten pameget anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Hidayat. Mangga waktos sinareng tempat disanggakeun. Salajengna acara kaopat panampian ti wakil atanapi sesepuhna calon panganten istri anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Ali. Mangga waktos sinareng tempat disanggakeun. Salajengna nyaeta acara simbolis anu bade didugikeun ku wakil atanapi ibu ramana calon panganten pameget sakantenan langsung ditampi ku wakil atanapi ibu ramana calon panganten istri. Alhamdulillah ayeuna nincakana acara anu utama ijab qabul atanapi akad nikah.
Namung sateu acana acara dilajengkeun simkuring umajak kasadayana anu hadir urang sami-sami nyakseni kalayan panyuhun pangrojong doa mugia sagala rupina aya dina lungsur langsar amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga ka calon panganten pameget oge ramana calon panganten istri dihaturanan linggih di tempat anu parantos disayogikeun ka para saksi ti kedua belah pihak supados tatan-tatan ka kameramen foto sareng video mangga milari tempat anu merenah kanggo ngadokumentasikeun ieu acara. Ka para wargi sadaya hayu urang sami-sami nyakseni lumangsungna ieu acara namung hapunten anu kasuhun ka wargi anu kagungan murang kalih supados ditertibkeun. Oge sayana HP dipareuman atanapi dijemblingkeun. Hiji deui anu kalintang pentingna sabadana ijab qabul akad nikah panyuhun ulah kaleprok da sanes japati dikeprokannya gitu. Alhamdulillah akad nikah atas rengse mudah-mudahan janten keluargi anu sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara atas rengse nincak ke acara anu terakhirnya eta doa anu baris didugikeun ku pangarsa Ustad Wahyu. Tina sate acana simkuring nyungkeun hapunten bilih aya cariosan anu tegenah kana manah sumarabah kana bayah nyungklit kana pejit simkuring nyungkeun hapunten ti simkuring di alap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.